Bismillahirrahmanirrahim. At-tahlilul lafzi utawi kilahiki ku urayan kang bangsa lafaz. Ayyuma ma zaidat Tayyuma naiku zaidah li taukid kena medahkeun kadue taukid. Wa ayu lan utai ayu iku cantik manane elok iku mah ayu sarwiti atuh. Wa ayu mudhafun lan utai ayu iku mudhaf. Muslimin mudhafun ilaihi ta'in muslimin iku mudhaf ilaihi wasyghatu lil umum lan utawi syaghat iku maedakeun kadue umum. Kasa musliman albasahu thawban. Albasahu nganggoakeun ya muslimu ing muslimat thawban ing dodot muryin alhajah kang butuh ila thawbi maring dodot lidafi harin au baradin kena nolak panas atawa atis awali tajamulin atawa kena arah-arah tajamul gawe elok. Walam yakun naksyufal aurat lan senajan oranana ana yang musliman iku kang den buka aurat. Nukhudil jannah min thiyabihal khudri tegese saking pirang-pirang dodot jannah pirang-pirang kang ijo hiya an khususiyab lan utawa khudri iku kang leuwih aheng-ahenge pirang-pirang dodot wa aglah lan kang leuwih mahal-mahale iya siap. Mari jannah min asmarihal bayaniyah gese saking birang-birang buah jannah al-yani'ati allati la ra'ata ain kang enak kang ora pernah ningali ha ing asmar opo ainun eta la yamain ya ala utshin ingatase ngelak minar rahib safatul khamri allazi la ghasyab disebarnya ia sajeng bening sajeng kang oranana wasya kang oranana mabok iku maujud bihi ing dalam lain cara arak dunia mabok walah tapi ia bersih mantap jadi mantap tenang enak eueuh mabok eueuh. Al-Makhtum al-Masun kang den raks alladzi lam yuabtadil kang ora narima naya ladzi wala basil aygeras lan ora nana tepung ilaihi maring ladzi opolian pirang-pirang sahabat ladzi lima pasatihi kena ahenge lagi wa karamatihi lan mulyane lagi wal maradu lan utai kanen garapakeun annahum iku satuhune ahlul jannah yajiduna iku nemu ya ahlul jannah fitanawul yuqamil jannah ing dalem merkoleh sajeng surga raihatal miski ing ambon-ambon minyak misik wa fihi isyarat lan iku tetep ing dalam hadis utawi isyarah ila qaulihi ta'ala maring dawuhan Allah ta'ala sqawna min rahiqin makhtum khitamuhum misk walam bimuradi dan bayan ya ahlul jannah saking arak kang den cap khitamuhu kang utawi cap rahik iku miskun misik isnadihi lainun golal yunwid muqtara sunan fi isnadihi dalam isnad al-Munziri agid wa Khalid Yazid ibn Abdurrahman
tegasna Aba Khalid yakni nyatana Yazid kang putanggi Abdurrahman al-Ma'ruf bidalan wa qad asna alaihi ghairu aib lan temen ngalam alaihi ngatas Aba Khalid sapalian musuji lan wa takallama fihi lan pada rarasan fihi dalam Aba Khalid ghairu wahid sapalian kang suji qala Zahabi ucap sapa Imam Zahabi lahu kada Aba Khalid auham lahu auham ikut tetep kadu ya Aba Khalid teh pirang-pirang kang waham kang dan curigakeun wa saduq ala utawi ya Aba Khalid iku kang bener cik Zahabi mah bahwa Aba Khalid teh masih kene waham loba kesalahan padahal bener pikul hadis utawi kilaugi kupiki hadis hiji al-hadu ala tahalli tapi kang awal iku anggagarahi ngatas tahalli gawa papas bihadihil makarim kalawan ikira-iki pirang-pirang kamuliaan wa man fa'ala syai'an satuhuna wong kang migawanan sayaning suji juzya bimitli maka dan balas yaman kalawan umpamana yaumul qiyamah ing dalem dina kiamat urang dititah tahalli bihadhil makarim jelema anu migawe naon bae bagus dibales bagus goreng dibales goreng mantat sing hade urang kuari lantaran kuari maker peplakat engke urang panen dua bayanu anna lil birri wa andai kang kapindo bayanun martalakeun satuhuna iku tetep kadoe kabecikan wa anna papirang-pirang warna wa annahu yang bagi lil musina yusyarika biha lan satuhuna kalakuan iku syogia kadoe wong kang gawe becik apa yen tah susukutan dia musim biha ing dalam anwa tilu tawi kang kaping telu iku bil biatu bilisan awiting dalam gaya becik bil ahwad kalawan kang leuwih butuh urang dek barang bere ihsan teh nyoto kanu leuwih butuh li qaulihi kena ngalirik ucapan kangjeng ala uriyin wa ala dhamain wa ala ju'in jadi mun mere pakaian saha anu leuwih butuh mun urang mere cai saha anu leuwih dahaga urang mere sangu saha anu leuwih lapar gitulah dek barang bere teh supaya bebereanana kamangpaatkeun kunu dibereana engke timbul nyambung bersyukur jelema hayang nginum dibere cai beuh masyaallah pohara jasa jelema hayang dahar tapi dibere rujak bubek mal beres kajian kokowa ge dari badak ketika keluar negeri ke Baghdad jelema lalapar di kapal endahan dibere es bonbon pada teta akur gitu karena data itu edik nyumpahan besi ragak di kapal Pak Batak udah sesuai yang dahar beres sangu kan mantep Masya Allah yang kawin di bang balarkan ku motor tuh mal bisa kan aja sarwa ditumpakan lain deh atau lain deh ya kawin bere tuh tumpakan anak awe yang motor atau poswan jadi kudu aku bisa jelema yang motor kita kawin malah daik badaik ngan maksudnya motor hayang gitulah orang beberean supaya kamangpaatkeun an hakim wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal tawi pasal kana di bayan ruju'il insan kudu dalam martalakeun balik ke manusia
ila watanihil asli maring kampung insan kang bangsa asal, tempat insan kang bangsa asal. Al-insan ala na'ini maka utawi manusia kutetapi ngatasarong warna jismaniin suji kang bangsa jisim waruhaniin lan kapinggone kang bangsa ruhani. Jismani maka utawi kang bangsa jisim ma insan namun iku manusia kang umum, waruhani insan khasu lan utawi kang bangsa ruh iku manusia kang tangtu. Ruju'ul insanil amila watanihi maka utawi babalika insan kang umum maring panggonane insan wahwa lan utawi watan ad-darajat iku sakehe darajat bisabab amal ilmi syari'ati wa tariqati al-ma'rifah kutubul kalawan sebab migawe ilmu syariat lan tariqah lan ma'rifah kama qala alaihi salam kaya barang kang ngucap ya Kangjeng Nabi ku tetep ingat Kangjeng Nabi utawi kasalamatan ngucap-ngucap ing labad al-hikmatul jami'atu ma'rifatul haqi kaya hikmat kang ngumpulkan iku angaruhi ing haq ing Allah iza amila bila ria'in wala sumatun tatkala ngamal ya wong kalawan ora riya' lan ora sum'ah li'anna darajati ala thalathi tabaqatin kena satuhuna sakehe darajat iku tetep ingat satelu sakehe angka. Pasal awal rek nerangkeun babalikna manusia kana tempat aslina. Aya anu babalik ka tempat aslina engke geus pae teu aneh atuh teh teu aneh kabehan ge bakal tukang mabok ge bakal bae tukang zina tukang korupsi kos nu ditukang tukang ngabohong atuh kitu bae bakal kabeh. Tapi lamun bali ka tempat asli na kuari di dunia keneh tapi enggeus bisa balik ke tempat asli nah iya nu dimaksud di dunia keneh tapi enggeus bisa balik ke tempat asli. Masya Allah. Jadi nyana hilir mudik bisa bolak balik dunia akhirat dunia akhirat dunia akhirat. Ya Allah. Lain jeung masa maneh aya mah dua maneh aya. Satu. Ya Karim, ya Allah. Lamun urang carita tentang manusia anu bisa balik ke tempat aslina di Rasul aneh di Nabi aneh sebab komponen-komponen Rasul komponen-komponen Nabi jang pi Rasulun jang pi Nabiin atuh pasti beda jeung tukang karungeun beda. Sebab aya anu diciptakeun teh jang kapal, aya anu diciptakeun jang kareta, aya anu diciptakeun jang mobil, kabeh kendaraan, aya anu diciptakeun jang motor, aya anu diciptakeun jang sapeda, aya sasapedahan. Beda.
kejaranana kapal jelas per detik sabaraha kilo, kereta gitu kan, mobil lain, motor sarua, sepeda aya sasapeda beda komponenna jang pi rasulun jang pi nabiun. Waduh eta mah anu geus hese dicaritakeunana geus teu bisa dikasab, diciptakeun ku Gusti Allah jang pi rasulun mah kodukna super anu geus hese tandinganan bisa nerowong. Ketika nyaritakeun surga blak surga katingali, ketika nyaritakeun neraka blak, ketika nyaritakeun kubur blak kubur katingali. Sebab nu bogana ge bisa muka lama atuh kumaha eta ciptaanana. Geus caritakeun kubur teh, ketika di jero kubur teh bakal aya pertanyaan kadeuleuh ku Kangjeng Nabi, katingali ku Kangjeng Nabi, amal ngajentuo bagus jeung gorengna caritakeun ku Kangjeng Nabi, katingali ku Kangjeng. Ya Allah, komponen Nabi beda kitu kene piwalieun. Lamun jelema diangkat bakal na piwalieun, komponenna beda. Hiji hudang peutingna tilok puyeng, tilok puyeng panatu ari nu ieu mah Gusti Allah nu agung teu ulang kurang hees aju nyekelan hulu bae obat bae sabebed puyeng. Komponenna diciptakeun kurang kuat. Aya tahajud subuh umplak terus gitu bolong nah iya komponenna ieu mah kos kieu ieu sakalina sedekah kudu diberitakeun. Oh sanagara nyaho kabeh tuh komponennya beda wali geus ku Gusti Allah diciptakeunana boga tahan, dicaci dimaki diomongkeun dihasud ih boga tahan ujinyana. Aing mah teu ngalingseuh ka makhluk, nu dimaksud ku aing mah hiji Allah, omongkeun ku sia aing sadaekna sunggut sia cablak-cablak sia aing mah teu ngalingseuh hiji Allah. Urang makan teu kuat ka babawa bae ngaji. Emang ngaji kunaon? Emang naon? Si anu ngomongkeun mengaji. Saha? Masya Allah, kasih budak. Aju kunaon gitu? Wani itu mengaji. Henteu. Geus kitu kumaha tuh? Ka Sukabumi aing. Di ka mana ka Sukabumi? Jampang. Surade. Neangan ingkig. Teluh ku aing. Ka babawa urang mah. Ku suasana makhluk kababawa dibere kuat dibere. Lamun endek diciptakeun jadi wali ku Gusti Allah berhadapan jeung pocong wani, kuntilanak wani, tantangan kote ngagam sia ka aing goblok beuneunan awas sia ka aing bacaan ayat kursi ayo coba bacaan kan setan. Aduh, bacaan gua dipendi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi alladhi yashfa'u indahu ya'lamu ma baina aydihim belum datang kangen. Enggak bisa. Wah, beres. Kagak dapat didinya. Kuat. Komponenna, ieu komponen diciptakeun ku Gusti Allah emangnya nama pisah sapedaheun. Henteu sapeda-sapeda acar. Oh, urang lamun inget kadinya sadar, ya Allah. Ya heuh, ya. Mantak wa adnan nasib
at-tasdiq panghandapna bagian wilayah ngabenerkeun li ahlihi geus bisa gitu percaya mahabbah cinta ngabenerkeun sebab naon di udag ge moal ka udag di udag ge moal ka udag nya nama kapal udara atuh urang mah sasapedahan ya Allah ya Rabbi minimal itu mah Lexus ieu mah Avanza ge di udag-udag kolektor sok juga singgung ih pajarannya Honda ya atuh aja kolektorna ka dieu kieu kenal enggak sama Haji Pendi kenal emang ada apa ini target nih TO aduh Gusti Allah tuh lamun jelema dek dibisakeun ngaji jadi ulama eta teh betah di pondokna mongjong serong hayang mereka pondok di titah pondok modern ya mong aing mah pondok salapi bae sakalina mondok teu balik-balik ngeuh wahara jasa ngariweuhkeun kiai dahar dinyang salah betah jana di dinya ngaji dahar segala rupa betah emang pikieu tuh di pondokna di samping betah daek ngaji aya zaman kula di Garut jadi karesek betah jasa di pondok ngan tilok ngaji aya tilok ngaji kusim aya tukang bas jana belajar ngebas kusim jadi balik ke kuari jadi tukang tembok padahal kebel teh ngaji aya pikiayeun mah gadeengkeun ngaji teh dibere resep bae pikiayeun mah dibere resep ngadeengkeun jadi dibere paha komponenna dibere kos itu dasar komponen teu bisa ngaji mah sakitu keur ngaji eta kaburu teh heran Masya Allah bisa coba sok aja tujak tunjuk atuh rasakeun bae ku sorangan komponenna beda dibagi-bagi ku Allah Masya Allah karim nah urang mun ningali Kangjeng Rasul Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina minal Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha sakicep atuh lain di alam nu ieu nyana balik ke alam asli lamun Tuhan Syabdul Qadir keliling kemudian ke alam gitu hewan keliling ke alam jin hanya beberapa jam kembali deui atuh lain alam nu ieu nyana balik ke alam asli lamun Syekh Mansur Buyut Mansur Cikadueun ti Mekah ka dieu eta mangan sakadar bahasa doang silulupnya na di kitu sumur Zam-Zam sakadar bahasa jang ciciren teu kitu ge atuh bisa lain di alam ieu nyana aya di alam nu eta lamun para aulia Allah bisa ke Mekah lamun aulia Allah bisa ngobrol jeung jin lain di alam nu ieu di alam nu eta Haji Pendi pernah kapanggi jeung kuntilanak di alam nu eta sebab nyana sapagodos jeung kuntilanak saalam salah tuh geus atuh wali mah teu kudu ngaku-ngaku sebab kaparanggih ieu di alam nu eta oja ente oja sia atuh teh kudu ngaku aing wali emang wali oh kok bisa jadi ngaku wali aing kamari ngising ajuk tai aing bisa lempang khawarik kan aing lain parenganan di luhur kuya jadi kuya lempang teu kudu bebeja nyarambung sadunya tergantung makom-makomna sebab naon ketika aya di dinya trek jaya maneh ketika dinya trek oh jaya atuh teu kudu ngomong ketika pindah alam araya
Oh jahe itu pokoknya orang baik ketika Haji Pendi Azukir ke penjara jasia bareng sakamar rejeng di borgol itu bareng emang jadi dia non yang maling sendal yang Haji maling non yang rada gede sepatu arah ya kabeh tuh gitu sarua Masya Allah mal kaliru tekudu bebeja tekudu ngomong jeung tekudu dihayang-hayang aing pajar wali isin ku wali nu asli urang ngaku-ngaku kiai ge ku kiai nu asli isin urang sanajan di pakaian polisi bajuna pet polisi priwit polisi atuh kajawan ku polisi nu asli atuh kajawan lain sebab naon lempangna polisi mah tilok moyongkon ieu moyongkon mah polisi moyongkon atuh diketrakus semprong heuy tilok abdi asli sanajan maka preman lain cepakna lain lempang lain sanajan di pakaian abri misalnya Haji Pendi kurang pakaian baju abri ya kadang disengserikan ku budak letik jurig abri atau kepatake terdidik kan abri mah jawabannya nanti tah baris atau abri mah 1 2 jelas kan katu kencang nyerba lain 1 2 1 tepuguh mana nu 1 mana nu 2 itu jelas berarti lain itu terdidik wali terdidik salafus sholihin terdidik nah iya mah di dunia kene bisa balik ka lembur asli wah lain lalagaan wow lain memeh dahar mah kudu dahar heula kumaha carana atuh pan urang teh yuladu alal fitrah kullu mauludin yuladu alal fitrah suci sebab baheula urang diciptakeun di alam ruh di alam qalu bala syahidna di alam alastu bi rabbikum qalu bala syahid suci tanda suci naon ngajawab urang ketika ditanya ku Gusti Allah alastu bi rabbikum urang kabehan ngajawab qalu bala berarti suci mana sucina atuh berarti urang ngobrol jeung Allah nanya alastu bi rabbikum urang ngajawab qalu bala berarti luhur kan urang bisa ngobrol jeung Allah barang ka alam dunia bisa ngobrol jeung ngobrol jeung Habib Rozak jeung Haji Pendi eta bangsa kelas-kelasnya cecer eta mah kos kitu mah tuh batur teu nginum nya nginum tuh tuh ya suci urang hayang balik deui ka lembur nu asli atuh sucikeun eta mah bisa gak bisa urang balik ka lembur nu asli anu ngaberatkeun balik ka lembur asli mah ieu teh awak urang teh butuh dahar eta lah nu ngaberatkeun aya kitu ulah dahar lain ulah dahar tapi ulah jadi gangguan kan mantak minum teh jadi gangguan masalah paling nyaho-nyahoki di dinya bae masalah naon dia nu batak jadi berat dedeleuan ulah neuleuh peureum bae lain neuleuh pek bae tapi ulah jadi ngaberatkeun kana lembur asli naon nu ngaberatkeun denge ulah dedengean lain ya Allah mere tapi dedengean ulah ngaberatkeun urang berangkat ke lembur asli sogera bersihan atuh dedeleuan dedengean ambean ucap raga plengkah ulah datang ka berat urang deuk balik ka lembur asli atuh kudu kumaha ieu lah make cara ieu Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz deuk mere cara ka urang
abe urang bisa balik ke lembur nu asli di dunia kene. Nah iya asal mulai sepotong-potong aja moal tuh encan ge berangkat ke jauh-jauhan jauh sakumaha kenek. Ya Allah ya Karim. Urang lamun nyaritakeun urayan Tuan Syekh pantep amat timbul be hayang. Coba tuh sugan be bisa tuh nyana kan geus nyaho terdidik di samping laduni nyana nyaho jalan-jalan jang paranti balik ka lembur asli. Urang ditungtun kuno nyaho jalan atuh ngeunaheun. Tapi lamun urang ditungtun kuno teu nyaho jalan, urang deuk nyolateun we karimpak babalang batang ka belah hajar naonan. Aya jelema lagi goblok jasa. Mana ditungguan mayit, Pak. Tuh tolol kan. Masya Allah Karim. Ndek kondangan kaki ali kadinya. Ya Allah, ulama tenang-tenang teu nyahoeun. Teu nyahoeun. Ai sia hirup naon mangpaatna. Masya Allah. Ka imah ge ali bae teu nyaho atuh. Kudu parkir di ka pasar Kemis naonan. Eta dituntun kudu teu nyaho jalan bahaya komo ka Allah. Ya Allah mah teu kadeuleupan. Cak nu teu neuleuh mah adalah Allah mah katingali biasa Allah mah karasa jang ke di sorga katingali kuari katingali ngalain ku panon ieu coba kula masuk inget ka dongeng da aya jelema sekolah luhur jasa. Begitu sekolah luhur teh datang ka mana ka tanggal kalapa. Predikat DRS dinyana, predikat doktor dinyana, predikat profesor dinyana. Pohara jasa. Tapi nyana bingung bae. Lantaran teu ngaji mah bingung baja. Bingung jelema nu teu bingung mah jelema ngaji. Lamun geus ngaji moal bingung. Eta hebat teh jelema teh geus kitu mun ngaji ka bingung ka Allah teh. Ai teu ngaji bingung bae ka hukum lagi. Leg ku sia universitas deuk ka Allah bingung. Tapi masantren deuk ka Allah teu bingung. Heran sakitu doang anehna. Santri mah teu bingung ka Allah. Dok geura mahasiswa atau dokter Andes. Nyana salat. Bas kaberangan we subuh bingungnya nama. Ya Allah ya Rabb. Puyeng amat aing ieu datang ka kaberangan. Masya Allah. Santri moal aya bingung. Moal aya Pak kudang jam 8. Ya Karim. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi taala. Aya babna qadaan. Kudu puyeng kabeh aya babna. Nggih. Santri mah pokona mah ngeunaheun bae. Iya jelema pinter. Wah, begitu ceramah kan ngabingungkeun bae. Nu teu nyaho ka Allah mah kan ceramah teh bingung. Murid teh bengong, mah bingung teu nyaho. Teu nyaho lebah tek hese deuk ka Allah teh. Sebab nyaritakeun teh apakah syariat, apakah thariqah, apakah hakikat? Nyara bingung. Nyaritakeun upek-upekan di syariat bae bosen. Ngalaengkan nyaritakeun thariqah can kadunyaan. Komo nyaritakeun hakikat mah bahaya. Upek-upekan deui di syariat bosen. Syariat mah nyaritakeun teh sakikituna bae, rukun wudu, rukun salat, puasa, zakat, sedekah, beres. Balik deui ka dinya tuh bosen. Naik we ka thariqah, moal aya eureun-eureunna, moal aya beak-beakna. Sebab di alam nu eta mah ilmu teh hese tinggal nyokotan bae tek tok. Geus puyeng datang ka dinya mah, puyeng anu ngadengekeun. Mah geus datang ka hakikat. Teu kudu nyaritakeun wali-wali, nyaritakeun kajadian nyana-nyana bae ge. Ujianna ku moal kawadahan geus datang ka hakikat. Nah, ieu. Ayalah kiai ceramah, kiai salap ceramah.
begitu ceramah beda didengekeunana syahdu kemudian katarima kan ai kiai salaf mah deuk katarima deuk kentelillah nya nama masalah tinggal ieu hasud ieu kiai goblok ai giliran aing sok tirok didarengekeun malah aing ditinggalkeun asal kiai eta bae jelema ngadarengekeun akhirna neuk ngisin-ngisin kiai. Nah, dalam kesempatan ini saya alhamdulillah ketemu dengan kiai yang dianggap harismatik. Saya mau bertanya kepada kiai, kalau pertanyaan saya terjawab, saya manut kepada kiai. Kalau tidak terjawab, jangan dianggap bahwa itu kiai benar. Mangkadingnya hebat kan. Kiai mah cicing bae. Saya mau bertanya kepada kiai 3. 1. Allah itu adalah ada. Bagaimana bentuk adanya Allah? Pohara kan. Yang kedua, tentang takdir. Bagaimana mewujudkan takdir? Yang ketiga, mengapa iblis itu dimasukkan ke neraka? Walaupun dimasukkan ke neraka tidak akan panas sebab iblis dari api, neraka api. Apa artinya? Waduh, lamun nanya ke Haji Pendi, mit. Hebat biasa itu. Tapi kiai mah dengan nyantai bae naik ke panggung. Sini ente sini. Sini yang dekat sama saya. Sini, waduh diusap, kemudian datang ditampilin baju. Apa ini? Enggak apa-apa saja. Jangan main sembarangan, kan tabok-tabok aja. Ini jawaban dari pertanyaan Anda. Wah, kok pertanyaan sih dijawabnya pakai tempeleng? Ahli hakikat bakos gitu. Iya jawabannya namun sia hayang nyaho nanyakeun bahwa di mana wujudna Allah? Siapa yang ditampilin nyeri teh? Nyeri. Coba buktikan nyeri di mana? Iya, ya sama pipi nyeri, buktikan usia. Kewalahan eta nyeri teh ya, nyeri moal kajahoan di mana ayana nu aya pipi. Allah ge sarua. Karasa ku aing mah ayana Allah, ai ku beungeut sia mah teu karasa, sebab sia wacan marifat, goblok sia. Waduh, bener. Nu kadua takdir. Aya Allah rencana siapa yang ditampilin. Eueuh sakian eta. Ngimpikan teu rek ditampilin. Henteu, hayang teu ditampilin. Henteu, ku aing ditampilin eta takdir. Terus setiap naon bae kos kitu teh takdir teh tilok rencana tapi datang. Karasa. Arti. Tak tilu. Saya ditampilin karasa nyeri. Ai pipis dia kulit, ai leungeun aing kulit ya ieu ku nyeri mah nyeri bae goblok. Tuh setan geus keun wayah disen nyeri mah nyeri bae, teh urusan Allah. Heuh nya hampura balik sia ka ditu Mas. Ngahiji jeung Haji Pendi sia ka ditu Mas. Atuh maksudna ngabatur. Tuh moal teter ahli hakikat mah. Lantaran dibere ilmu laduni mah lain ilmu kudu dikasab iraha butuh aya ilmu laduni geus kapepet amat nya nama dibere bae teh ku Allah ilmu laduni tuh afi laduni golawafi qad wa qadar wa edon qad yafi. Nah iyalah laduni dina Quran aya min ladunna ilma dan lain-lain sebagainya ilmu ladun. Mentak aya nu ngajualan laduni di Bogor ilmu laduni 2 hektar bisa ngaji 2 hektar 1 hektar nah hargana 1 juta jadi 2 hektar seberit 2 emang aduh dasar teh sugi-sugi kos gitu teu bisa ngitung atuh geus 1 hektar da 1 juta 1 meterna 1 juta kuari 1 hektar jadi 1 hektar seberapa tuh
di dieu kene geus robah tolol teh coba encan ge ingka geus robah makana dagang teu sugih-sugih teh bisa ngitung iyalah dek jaritakeun manusia balik ka lembur aslina padahal mancal maot ai balik ka lembur aslina geus maot bateu aneh kabehan ge bakal lantaran engke di ditu bakal dijaza kuari maka pandarul amal jaga madarul jaza atuh kabehan ge barakal ieu mah urang hirup di dunia tapi geus bisa balik ka lembur nu asli masyaallah. Kumaha emang kieu fal insanu ala nawai manusia kabagi dua jismanin wa ruhanin hiji bangsa jisim nomor kedua bangsa ruhani aya dua kekuatan di diri urang hiji kekuatan jisim zahir nomor kedua kekuatan ruhani spiritual ya fal jismaniyu insanul am ari bangsa jisim manusia umumna manusia kumaha dahar umumna manusia nginum umumna manusia sare umumna manusia morosotkeun calana dek naon cenah porosot kumaha sia bae kumaha kabutuhanna ising kieu naon deui atuh kumaha sia bae penting merosot bae jalana ya manusia biasa tah mah amun biasa gitu kadang ngarokok kadang ngopi biasa bae biasa kadang lembang kapuri biasa kacitra itu biasa atuh kieu atuh insanun amun tah mah main bola biasa lumayan jang naraka biasa nonton TV HP tah eta mah insanun amun umumna manusia kos kitu ieu mah jismani kembalina kabeh ka jisim neuleuh awewe balik ka jisim denge sora balik ka jisim ambe balik ka jisim lutak letak rusa rasa baliklah ka jisim tunduh sare baliklah ka jisim kurang ngeunaheun awak urut balik ka jisim ieu mah perlu ka dokter baliklah ka jisim ieu mah kudu diistirahatkeun ka puncak ieu mah balikna ka jisim ieu mah kudu diistirahatkeun ka Lembang baliklah ka jisim wah kurang mantep mendingan ka ditu bae ka Bali hegae wah masih kurang mantep keneh yuk urang ka ditu bae ka Singapura jisim ieu mah umumna manusia insanun am tabat teu kudu dibahas sak bangsa teu kudu dibahas tambah kos kitu mah jangan sorangan kuari pamarentah urang teu kondusif jelema jang dahar mah neangan bae kabahan ge teu kondusif pemerintah perekonomianna jang dahar jang nginum jang pake neangan sorangan sebab naon kebutuhan eta mah amun biasa dah kos kitu mah teu kudu dicaritakeun. Nah lamun ieu karak waruhaniyu insanun khosun nah lamun geus nyaritakeun khos wallahu a'lam bishawab.